Waktu tehnya asa teu karasa pisan ieu tos dinten Minggu deui wae. Oh nya ieu teh abdi opatan rencanana teh bade ameng ka pantai cenah. Sabenerna mah nya males pisan aya ka pantai teh manit tebih pisan jalanna teh komo deui ieu bawa bocah 2 duh manis sararempit kieu nya atuh doakeun coy supaya abdi sareng suami abdi tiasa kabeuli mobil kitu. Oke ieu dipercepat wae perjalananna. Tah ieu tos nyampe di pantaina ternyata di dieu teh seueur pisan pengunjungna komo deui itu bis pokona mah ti ujung sampai ujung eusina bis we tuh. Tapi di dieuna kan soalna luasnya pantaina teh jadi henteu katingali rombongan-rombongan bisna teh, jalmi-jalmina maksudna mah. Oke berhubung di pantaina teh rame pisannya jadi we kudu ngajagaan bocah hiji-hiji ewang soalna lamun teu diawaskeun mah duh sok katararengah kitu eueuh kasarieun pisan padahal mah di dieu teh nya ombakna teh nuju ageung pisan komo tah anu ageung mah hayangna teh ka tengah deui jadina teh urang hayeuh bae kudu gogorowokan. Nah setelah gogorowokan eta ternyata bocahna teh hoyong ngadamel ieu cenah ge lobang eujeng dikubur awakna teh. Dan ge nya tiap ka pantai teh langganan pisan bocah-bocah ieu mah hoyongna teh dikalalubur tah kaos kitu tah katingali huluna doang. Nah kan tuh sok iseng pisan bapana teh geus nyaho boga budakna teh nya tuh mani cengeng kitu teu bisa kaluar sorangan nya tungtungna mah ceurik. Geus anggeus kubur-kuburan geus anggeus ameng tah tinggal emam urang cuang emam geus anggeus emam bocah mah nya hoyongna teh nya amengan deui ka cai padahal mah da geus katariisan kitu awakna bege sampe ka keriput-keriput kieu tuh. Mani bungah pisan ieu teh tos sore sabenerna mah. Tapi anakna teh embung enca tuh malah kahayeuh we hoyong katararengah we. Nu ageungna teh nya sabenerna mah nungguan caina teh raat daan ge bade milarian lauk cenah ge tapi geuning sampe sore teh malah teu raat-raat malah makin ageung ombakna teh nya. Jadi we rencana awal anu bade milarian laukna teh henteu jadi nya tos wae kaos kieu lah jadina mah.